kahiji anu jihad di medan laga perang, nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah, li'ilai kalimatillah, ngaji teh jadi tentara Allah. Urang mah kuring ngaji saminggu sekali, santri munggal poe subuh ngaji, lohor ngaji, asar ngaji, nu ngaji mah nu teu teu jadi antep bae deui ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh. Iya di mamana ge jatilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, datang ke Sukabumi tilok aya kiai mitahan ngaji-ngaji budak sia ngaji tilok daek los terus bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu non henteu acenah balik bae los acenah pindah los